Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Patapang deui sareng simkuring dina YouTube channel nyaeta Pedang Bumi Channel. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas atanapi mendarkeun ngeunaan aksara Sunda secara umum. Secara umum, aksara Sunda diwangun atanapi dibagi ku 4 bagian. Di antarana nyaeta nu kahiji mangrupa aksara ngalegena atawa sok disebatkeun oge konsonan atawa aksara induk atawa dasar. Teras nu kaduana nyaeta rarangken. Rarangken mangrupakeun sisipan. Teras nu katilu nyaeta aksara suara atanapi sok disebatkeun vokal. Sareng nu kaopat mangrupa aksara angka atanapi angka. Teras kurang bahas hiji-hijina bagian-bagian anu tina aksara Sunda tadi di luhur. Nu kahiji nyaeta aksara ngalegena atanapi tadi disebatkeun konsonan. Dina basa Sunda kurang leuwih sapertos kieu, janten aya mimiti ka, ga, nga, ca, ja, nya, dugi ka, sya. Upami dina basa Indonesia misalkeun aya B, C, D, F jeung sajadina. Dina aksara Sunda kurang leuwih sapertos kitu. Ras salajengna nyaeta rarangken. Rarangken nyaeta sisipan, janten bisa ngarobah tina kecap dasar dina kecap ngalegena atanapi konsonan. Gumantung kana bagian-bagian rarangkenna. Nyaeta rarangken kabagi jadi 3 bagian. Aya nu rarangken luhur, rarangken handap, sareng rarangken sajajahan. Janten misalkan upami aya rarangken dasarna atanapi aksara ngalegena dasarna ka bisa janten ki, bisa janten ku, bisa janten ke jeung sajabina gumantung kana rarangkenna. Teras salajengna nyaeta aksara suara jeung angka. Aksara suara nyata mangrupakeun vokal. Upami dina bahasa Indonesia misalkan aya a, i, u, e, o sareng a, i, u, e sareng o. Upami dina aksara suara bahasa Sunda aya a, e, i, o, u, e sareng e. Ras bagian aksara Sunda nu pamungkas atanapi nu terakhir nyaeta angka. Sapertos aya dina gambar ieu. Mung sakitu pembahasan atanapi pedaran aksara Sunda secara umum. Ras simkuring bade ngadugikeun tugas kangge kelas 7 ngeunaan ngadamel aksara Sunda. Dina ngadamel aksara Sunda ieu kedah merhatikeun sababaraha aturan-aturanana. Nu kahiji nyaeta tema. Dina tema ngadamel aksara Sunda ieu anu digunakeun nyaeta istilah-istilah tanapi kecapan ngeunaan virus corona atawa kaayaan atanapi sabudeureun atanapi ngeunaan kaayaan situasi corona ayeuna. Nu kadua jumlah kecap disesuaikeun. Teras nu katilu ditulis dina kertas, papan atawa media lainna tiasa dipariasikeun, tiasa diwarnaan jeung sajabina. Teras nu kaopat aksara Sunda di luhur, hartina dihandap. Janten maksana aksara Sundana di luhur, harti eta dina aksara Sunda teh nu dihandap, handapeunana. Teras nu kalima hasilna dipotongkeun katut nu ngadamelna. Janten gayana atanapi gaya fotona bebas disesuaikeun. Hasilna gen dikirim ngaliwatan WhatsApp. Batasna Sabtu 11 April 2020 dugi ka tabuh 8 wengi. Contoh kecap anu tiasa digunakeun diantarana nyaeta virus corona, teras oge karantina, teras oge hashtag atanapi pager di imah wae, teras COVID-19, lockdown jeung sajabana. Ieu mangrupakeun contoh hasilna. Janten hasilna gen dipotokeun gaya dipotona bebas disesuaikan wae.
Mungsa gitu pedaran ngeunaan aksara sareng tugas pikeun kelas 7. Mugia katampi mugia tiasa dilaksanakan secara tanggung jawab. Sekali deui apunten nuhun bilih aya kalepatan wilujeng patepang deui di lain waktos. Sampurasun kade ulah hilap. Subscribe, like, share jeung komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.